padahal atos 300 kali kita memohon untuk menghadap teh. Iya biasa natanya. Bapak, sebelumnya saya mohon maaf, mohon izin. Semoga Bapak berkenan untuk mengabulkan permohonan kami. Itu tah sahur tamu nete sana ari walaran Bapak pejabat ya kieu. Berhubung kemenangan dan ya aturan-aturan sok padahal mah eueuh aturan teh ya teh. Dia jadikeun we eta teh ya. Ya karena hari ini lagi musim banjir juga sekarang musim hujan angin ya, longsor. Itu ada ibu-ibu juga yang mau melahirkan, jadi mohon maaf. Segala ditataan eta teh. Padahal mah eueuh hubunganna nya. Masa kawin monyet itu ieu disebut eta teh. Supaya aya kesan ieu teh hal anu berat pisan. Padahal mah tinggal kotet beres eta teh. Tinggal sirieun nya di negeri atas angin mah. Dijadikeun kita kawasna teh mibanda pola pikir kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu tahnya. Anu balukarna atuh hese beleke eta teh anu pada akhirna kieu pada akhirna mah tasih tamu teh nya. Bapak terima kasih Bapak sudah berkenan mengabulkan permohonan kami. Iya mah Bapak hatur lumayan atuh dina kolong meja eta teh. Alah diamplokan. Etang-etang kanggo ngagaleuh ucing. Osok api-api eta teh. Nya si pejabat teh sok api-api. Wah, teu kedah kikieuan da ieu mah tos kewajiban sim kuring gitu jawabna teh. Alah meni nih hayang kumaha kitunya tah. Barinya upami da ieu mah upami teu ka salira mah kitu balerna teh. Upami teu ka salira mah nya ieu teh da memang nya berat lah ieu teh nya. Atuh ieu mah ditampi mah kanggo murang kali kieu nya. Tah kitu nya.